Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Nampakan wasta abdi Purnisa Damarani dari kelas 10 IPS hiji. Di sini saya akan menceritakan dongeng fabel yang berjudul Pecang Jeung Biruang. Selamat menyaksikan. Pecang Jeung Biruang. Aya hiji biruang coklat awakna lintuh. Manehna sok kataji lamun ngadenge manuk ricit disarada nyanyi galumbira. Biruang hayangen bisa nyanyi jeung heheotan tapi manehna tempuheun. Dina hiji poe manehna kalangsung di kebon dekat pilemburan. Manehna hookeun nempo bedak angon anu keur niup suling. Sorana halimpunaker. Biruang balik dieu kalawengan tuluy nyaritakan pangalamanana ka si Pecang. Hiji poe si Pecang ulin, manehna nepi kana dapuran awi kusabab capek, manehna ngaso di tempat eta. Keur kitu kadengeran reretakeun sora awi anu lumayan halimpu sanajan teu halimpu kawas sora suling. Ngadenge kitu bijil sifat jailna. Manehna boga ngaharayakeun babaturanana nyaeta si Baruang. Cang lulumpatan naengan biruang, akhirna si Beruang kapanggih keur mandi di hiji talaga. Cang, yap urang ngeueum, hawa kacida panas na. Hei Biruang, cek Pecang. Apanan anjeunna resep musik? Hayu milu ka kuring, urang tuduhkeun konser musik alami anu halimpu pisan. Wah, nu bener Cang. Hayu, orang indit. Awi ngareket nyepet tungtung letah-letah. Biruang ngajarit nyerieun untuk manehna gencang metot letahna. Si Biruang sadar yen dirina geus dibodoh-bodohkeun ku si Pecang. Tapi manehna teu ambek sebab reketna sora awi teh memang kadengar halimpu pisan. Si Beruang nepi ka sare tibra ngadengkeun sora awi reretakan anu kadenga halimpu pisan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata dan pelafalan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.